Bismillahirrahmanirrahim. Liyukfif alamal bali alaika ilmuka yanahu subhanahu wa al-hubli laka. Allah nakdirkeun ka urang sadaya naon terjadi kamarin ayeuna jeung bakal datang KBG di Allah. Ngan kadang situasi anu diberekeun ku Allah ka urang aya nu katarima ku hate karasa ngeunah, aya anu teu katarima ku hate sehingga teu karasa nyaman narimana. Ari situasi anu akur jeung kahayang daya permasalahan ngan ketika aya kondisi anu ditakdirkeun ku Allah beneran teu akur jeung nu diharapkeun sehingga karasa nyeri dibere sehat gaya permasalahan, tapi lamun dibere gering seakan gering teh masalah sehingga teu karasa ngeunah. Dibere senang gaya masalah kan ketika dibere susah karasa nyerina, karasa ngalangsa. Tah pertanyaanna kunaon ayana gering ayana susah karasa nyeri? Maka ayana kan nyeri tina takdir diberekeun ku Allah ka urang eta teh akibat tina kabodohan. Jadi lamun urang narima takdir ditakdirkeun ku Allah dibere hiji kondisi tuluy teu karasa ngeunah ku hate tersepeh kondisi kieu teh kahayang mah urang teh kieu tah eta teh nyirikeun kabodohan urang bodoh dalam menjelma anu pinter mah ayana susah moal tak jadikan nyeri, moal tak jadi kana langsaan. Geuning bisa kitu, aya contoh. Urang bahkan sering urang dilaksanakeun pagawean urang teh. KBG pernah ngalaman. Lamun urang dibere obat ku dokter, dasahan teh kabeh obat teh ada pahitnya. Kecuali meureun obat budak. Kadang obat amis ge budak-budak obat budak amis tetep budak bungeun geuning. Obat nu dahar ku urang diberekeun ku dokter jarang bahkan hampir we obat anu amis kabeh ge parahit. Nya bener teh. Terus urang teh gering datang ka dokter bere obat tilu rupa kabeh eta parahit. Ngan anehna teh geus nyaho urang teh obat eta teh pahit tapi urang ngabasakeun urang hayang berobat pandirinya. Obat teh pahit di dahar teh tapi urang hayang ngadar obat. Ya lamun dipikir secara salewat ini jiga nu lieu. Kunaon make jeung daek sabab
aya pengetahuan urang, aya kanyawan urang bahwa ketika jelema obat pengetahuan urang biasana nu obat pengcakeun. Beda jeung budak. Budak lamun berobat teh kabeneran obatna pahit tidak pungeun manehna. Hayu buru dipaka kolotna teh dipanak obat embungeun budak. Nah kunaon budak embungna obat? Sabab budak mah can nepi kana pemikiran taun obat bakal cakeun. Gitu. Budak gering kudu disuntik ku dokter embungeun budak. Kunon bungeun sabab budak apa pikiranna can nepi. Beda jeung urang mah hayang disuntik. Nah sababna sabab sok sarajan deui urang apal ku disuntik matak cageun. Artina kahirupan nu dialami kurang lamun pemikiranna positif tinggi, lamun urang boga pikiran anu hade anu alus ka Allah, maka rek dibere kumaha ge moal mantak karasa nyeri. Itu maksudna. Mantak cek tadi ayana takdir turu eta takdir karasa nyeri ku diri saya ngambung narima Gusti kahayang maulah ieu. Gusti kahayang maulah kitu tah eta teh ciri kabodohan diri dina nanggepi karena takdirna Allah. Kan saurana Al-Qur'an bahasanakeun Al-Qur'an Allah. Buah-buah anu dipikahayang kurang teh teh goreng jang urang. Buah-buah anu dipikambung kurang teh teh alus jang urang teh ke Allah na Al-Qur'an. Mantap para wali mah jelema-jelema nu soleh, jelema-jelema anu deukeut jeung Allah dati bisa ngabedakeun. Dibere sehat nya kitu karasana dibere gering nya kitu karasa sarua wana sababna dibere gering sehat ge kabeh hati Allah. Allah mere gering nya lamun dibere cager mah teuing urang teh daek ibadah teuing moal. Allah mere susah ka urang dibere tenang mah teuing daek salat teuing teu kan gitu. Jadi inti nama tadi teh liyufib ilmu alamal bali aleka ilmu ka pengetahuan kapinteran. Jadi lamun jelema leuwih pinter tambah pinter rohanina ka Allah maka setiap keadaan teh moal mantak nyusahkeun kana diri